Bae di mana remote? Oh, anu maot. Saha cenah euy. Lin aya nu maot. Di mana remote? Kapan tadi teh dicocok? Tukang foto. Alah euy. Oh, tukang foto teh sok minangnya euy, ieu motoan urang mere album sagala rupa. Aduh, ampun ayeuna euy. Di mana cenah euy? Maotna? Da eueuh nu maot tukang foto di mana remote? Tuh ekonomekeun itu titit tede kurung eueuh soraan. Oh, di perumahan. Wah, di ditunya euy jauh atuh di perumahan mah. Rek dikuburkeunana cuman aya info rek di mana cenah? Lin aya nu maot di mana tadi teh urang teh neneangan remote ngomekeun TV eueuh soraan. Jiga eta lalajo anu kapetawe jiga anu lalajo nu pireu. Oh, rek di dieu. Oh, atuh meureunana kudu ngagali eta euy kudu ka makam aya rek di dieu mah. Geus aya pangumuman encan ke heula atuh nya euy. Doakeun heula we atuh. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna nya euy dihampura sagala dosana. Heueuh ega anyar keneh motoan urang ninganan euy. Ampun ai umur kitunya euy teu sangka. Da eueuh nu maot. Heeh. Iya remote, urang mah tadi teh nanyakeun remote itu TV teh kurung eueuh soraan. Di perumahan meureun geus di perjalanan ayeuna mah meureunan aya rek engke abah pan rek ka ditu aya rek dikubur di dieu mah rek ka makam ngagali. Gusti Agung. Yeuh, eueuh nu maot kita tadi oge. Tuh urang teh ngomong-ngomong TV. Kita tadi teh eueuh soraan. Hayo we kikieuan ye lajo anu popet tadi kan pireu. Rek di dieu mah rek ngagali heula atuh ka ieu ka makam euy. Heeh dah ari umur kamari teh anyar keneh asana. Eta abah dipoto di ditu tuh di nu hajat nun teh di nu naon. Aing geus ieu nya, aing geus jodoh, aing geus waktu namanya. Heeh atuh abah rek eta rek ka ieu heula rek ngagali heula. Entong ka astana da eueuh nu maot. Naon di ka astana da eueuh nu maot. Kita tadi teh urang teh nanyakeun remote. Tuh. Anu maot. Heeh tukang foto da ieu ba eta tuh urang teh babaturan jeung naon kudu. Yeuh, cicing. Teangan remote gawatkeun. Tuh pangomekeun TV. Ayo mah. Soraan kita tadi hayo we kikieuan engke lalajo anu joget ge kikieuan juga anu pireu. Pandek di dieu nya abah ge. Matak rek ka ditu heula abah. Nya da gua. Yeuh. Cicing maneh mah entong milu awe. Anu maot. Eueuh. Yo cicing maneh mah tong milu doakeun angguran mah keun mah ieu bagian lalaki ka makam mah. Aya maneh. Yeuh ek naon jigi ka makam. Dauh nu maot. Gawatkeun cenah remote. Engke apal abah ge pan anu maot eta teh tukang foto teh ah. Remote di mana sok tuduhkeun remote? Ai maneh kunaon? Da nu maot kita teh nu maot nya. Abang-abang saliwang nih. Harese pisan. Remote tuh aya nu ek ngomekeun TV. Eueuh soraan kita tadi. Hayo we engke lagi nu pireu. Eta ge pandek di dieu cek abah ge nya rek eta rek ngabantuan heula sakedeung mah atuh ka ditu ka makam rek eta. Ai maneh Eueuh nu maot cicing. Ai maneh. Aing abang nu saliwang teh harese pisan. Rarudeut. Batur-batur kita tadi kukurilingan yangan. Di kamanakeun atuh? Hayo disumput-sumput harese.